Derek nanya, ai kalimat aktif teh nu kumaha? Gampang atuh Del, cobaan mah telepon. Nah, hampir ditelepon. Enya lamun ngajawab berarti aktif, amun teu ngajawab berarti teu aktif. Pah, tos tuang teh aja. Atos mama, mama tos tuang? Atos, Pah. Syukur atuh hari tos tuang mah. Pah, sekedap deui teh tahun baru. Hari kitu Tinggal Usi. Buat tahun baru, HP, kulkas, TV, motor baru, Pah. kantun meser mah. Kan artos sadayana di mama. Tapi mama kada apal. Tuh, tinggal Haji Kemet. Nah, aku naon gitu Haji Kemet? Har, apanan Haji Kemet tiap tahun baru? Pamajikan lagi baru. Duh, hujan ya teh. Lagi ada geuning. Mah, ari pepelakan liburan atau diceboran teh acan? Har ari papa akan hujan, Pak. Ari mama teh kudu akal pisan. Mama mau payung, terus ceboran. Har ari papa. Eser, Mangga, pada besar naon eser ieu teh Entong eta mah titipan. titipan. Mohon. Oh. Ah, iya we atuh ah. Eta ge sami titipan. Sami titipan. Ah, iya we ah. Sami eta oge titipan. Sadayana titipan. Titipan saha? Titipan ti Allah. Punten, Enggak. pada meser. Karena Dadangan we biasa. mangga milih Ay, si Neng ayam, Mbak. lucu ngejahit pepoyan. Oh, si Uwa gede milik di dadangan ku si Neng. Gak belanja mah. Bade atuh Mbak. Kela. Mbak, hitung. 5. Mangga antosan hendaknya. Ya. Apa pacaran? Tak acan antosan sekedap. Gila, hitung-hitung ge. A few moments later. Apa, Mbak? Atos. Mangga Seberapa? 280 genep. Hah? Mahal teuing. 280 genep siki, ah. Hah? Nah, dibuludulkeun. Dihitung hiji-hiji. Nanyakeun teh hargana sabarahaeun. Teu ari si Mbak. Nah, tuh ah, tanya Rios. Aya wae. Kagok.